Iya naon gue. Cecep, oh nyok gitu naon nih deh? Dengekeun, ari kuat ngomong teh. Rupanya teuing si atuh. Jika si Pulo anjir mati. Anjir gelis gitu Aya naon nyi? Iya Pulo, abi hoyong ngiringan latihan kesenian, wios. Apa? Bener nyi? Bener loh, serius orang mah. Oke, orang bejalan ke Sabah. Aya nama mending kene jalan-jalan jeung urang. Ah, tayang teuy. Geus Pulo, abi benek balik heula. Nuhun ya. Duh, Dadah. dah juga. Neng itu nuju latihannya. Mau jika nama? Nyi, kadieu. Mohon Kang, abdi kadinya. Gini neng seueuran isin Nya. Nyi, kadieu ih. Oh, isin dia kadieu. Sok kadieu. Sok cari.
Nih, nyai pada angkat ngasila. Oh, nya atuh. Ada balik nanya, tong sumpang simpang. Tuluy ka ieu mah. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mana mah pokoknya kasih nyai. Itu. Cokok ada orang. Astagfirullahaladzim. Benar. Ari maneh porok kokok. Tadi ngali lempur teh. Untung mang jago silat, jawara baheula teh. Timarana atuh, Jang. Ya naon? Karinding mah. Ah, bener ite. Alus Jang, atuh karinding mah sok cing bener latihanana da baheula mah mangge bisa. Pikian teh tuh. Karinding kudu dihirupkeun deui kudak ayeuna baheula ge emang keur ngorek ikieun keur budak mah. Bade emang. Cing bener latihanana. Siap, Mang. Cilik. Naon, Mang? Kalau Mun digeulis kitu. Aduh, ya Allah. urang tuh, Mang. Nepangkeun Mang tong gitu. Tong gitu. Tungguan. Subhanallah geulis itu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal min ruhi Jibril amati, thariqal min ruhi Jibril amati. Sampurasun. Sampai. Kenaon, Jang? Iya ke minunan. Tunan. Bang Duduk kan di mana nya? Wah, biasa we ulin urang. Pernah rawan atunya? Iya biasa ke minunan. Minunan. Bener alus Jang. Lemur teh tong ti isen teuing. Kebun. Teu urang di leuweung ti isen lemur teh kebaratah ti mang ada. Kenaon, Jang? Saya ke Karindingan. Aduh, asa kangen jaman baheula, Mang duh. Mang teh jaman baheula teh jago kalau karindingan teh, Jang. Baheula teh mang mah ke karindingan ge keur di sawah. Musir manuk. Musir hama. Kumaha yang turunna cai. Baheula mah kudu kitu. Oleh ku zaman ayeuna ku mesin. Eueuh. Jaman baheula mah teu banget tumut teh anu kitu we, bareng hariring. Rame baheula mah. Mang atuh eta kopina di dinya tinggi, Bang. Oh iya bener sok. Tunggu Jang itu. Mang kita teh yang ngopi itu. Ngamuk kopi nih. Bener Jang, mang itu dengan budak ngora teh kalian. Baheula mah mang teh ngora mah. Ang betol nanya kitu kitu. Na awi pente awi. Cing ningali Jang. Tigarangna ge teh heubeul baheula mun kae soraan teh.
halus sih Jang. Mang udah gabung Jang ngiluan ke budak ngora lah. Mang mah bergabung deh pada hayang gelis apa orang Gelis deh. di mana Jang? Macam Waduh, Mang. Lomba mang gelis. Atuh syukur anu gelisan atuh Mang meureun bisa nya nu gelis tuh. Temenan gitu pemajikan mah. Ingat Mae pemajikan nyanung deui Tong gitu mang ge. Jang mana tuh Mang teh ieu ngopi nuhun itu kopi. Kopi keladai itu kopi keladai Jang rete Budai mah. Heuh teuing da baheula mah sebetulnya urang keladai Jang. Kopi itu kopi keladai. Oya, komra, kupra, keprek anu eta. Manuk kala beki bedag geulis sampurkeun bari main ke bagi aja. Baheula pan usir teh kepakeun manuk. Usir hama, aya cai. Sok jang mainkeun lah tamati iseun. siap lah. Sok mah urang hari ini. Sok dardak. Ayeuna dihirupkeun deui dihirupkeun ku budak ngora Jang Karinding teh alat musik tradisional anu baheula ku urang sok dicook nyookeun di sawah paranti lebahkeun manuk paranti ngusir hama paranti ngocorkeun cai sok nyooe karinding ya saya Jang seperti diajak cangke Ya lumayan lah. udah